Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Panggen nami sim kuring Afaujun Rahman kelas 11 IPA 3. Di dia sim kuring bade ngajelaskeun isi resensi sareng unsur-unsur intrinsik anu ku sim kuring baca. Sareng sim kuring oge bade nyaritakeun deui secara singkat ngeunaan novel anu ku sim kuring baca. Ayeuna sim kuring bade nyaritakeun atanapi ngajelaskeun heula resensi anu ku sim kuring baca. Judul novel anu ku sim kuring baca nyaeta Perang Bubat. Pangarangna ku Yosef Iskandar, pemedalna Rahmat Jumlang, sareng citakan kahiji tahun 1888, jumlah kacana aya 120 kaca. Kaluwihan dina buku Perang Bubat nyaeta nyaritakeun ngeunaan sajarah runtuhna negeri Sunda sareng taktik perang anu alus sareng bahasa anu digunakeunna mudah atanapi gampang dipikahartos ku balarea sadayana. Kakurangan dina novel Perang Bubat nyaeta teu aya gambar-gambar kanggo daya tarik pembaca dina maca novelna. Anu kadua, sim kuring bade ngajelaskeun unsur-unsur intrinsik dina novel Perang Bubat. Anu kahiji temana nyaeta Perang Bubat. Anu kadua panokohana protagonisna nyaeta Prabu Linggabuana, antagonisna Gajah Mada, bawahana nyaeta Mangku Bumi, sareng wirahana nyaeta Prabu Hayam Wuruk. Terus alur dina carita novel Perang Bubat nyaeta ngagunakeun alur maju. Sudut pandangna ngagunakeun sudut pandang jalmi katilu anu mana pangarang ngaibaratkeun ku tokoh nu sanes dan teu dilibatkeun pangarangna langsung secara jelas. Anu terakhir nyaeta aya amanatna nyaeta urang sadayana kedah sami-sami babarengan kanggo ngalawan segala bentuk tantangan supados urang sadayana berhasil. Sabab upami sosorangan mah moal kabentuk kekuatan anu biasa ngelehkeun eta masalah. Terus latar nama di negeri Sunda sareng di Kerajaan Majapahit atanapi Tegal Bubat upami waktos nama dinten siang. Ayeuna sim kuring bade ngajelaskeun secara singkat ngeunaan novel nu ku sim kuring baca nyaeta Perang Bubat. Jantan baheula dicaritakeun lakon Kerajaan Sunda dikawali anu diparentah ku Prabu Maharaja Linggabuana jeung prameswarina Dewi Lara Lingsing. Harita indit ka Majapahit maksud reka acara Jatuh Rami putrina nyaeta Citra Resmi Ayu atawa Jah Pitaloka Karaja Hayam Wuruk. Naon nu jadi pamaksudan teka asa hasilna, malah nandangan panghianatan ti Patih Gajah Mada anu mundut Citra Resmi jadi upeti. Raja Linggabuana ngarasa dilecehkeun leuwih hade paeh ngabela harga diri urang Sunda. Titis tulis sakabeh urang Sunda harita palastra Citra Resmi ge nelasan maneh Mangku Bumi Buni. Sora raina Raja Linggabuana anu
tianggal geus ngarasa bakal teu aya kaberesan ukur nyeri tumarima jeung sadra, henteu malik ngewa atawa haying males ka Majapahit. Putri Citra Resmi ngajerit maratan langit basa mireungeuh ramana geus ngababatang. Dirina sabil meh teu kuat nahan diri hayang kaluar ti kemahna, tapi ari ras kana dirina nu kudu jadi upeti regog deui bari tuluy nutupkeun lalangse kemahna. Red kana patrem pamere paman Mangku Bumi Bunisora Suradipati geus lamokot ku getih. Manehna neuteup pantrem bari mikiran nasibna. Getih nya getih nya demi harga diri negeri Sunda. Duh Rama Prabu, duh Ambu Indung, puntangan kaasih keur saha ngamalirna getih. Sakeclak memang keur kami, tapna corna demi harga diri negeri Sunda. Gapres pantremna ditumleskeun kudua leungeunna panceg miru lempengna jajantung. Tah sakitu carita singkat anu Sim Kuring tiasa didugikeun ka Balarea sadayana. Mudah-mudahan dina carita anu Sim Kuring sampaikeun aya hikmah anu tiasa dicanak ku Balarea sadayana. Hatur nuhun, hapunten bilih kelapatan. Abdi Fauzur Rahman kelas 11 IPA 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.